Koh. 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 Woi, koh. Naon bah? Ari ditanya ku kolot ngaliuk coba. Nya bah. Kumaha? Aya naon? Atuh aing ngerek belanja. Atuh geura rek belanja naon? Abah rek belanja naon? Atuh kumaha aing barek belanja naon ge? Enya maksudna ieu abah arek balanja naon di warung abi. Nya tuh terserah aing rek belanja naon ge. Laju jadi meuli teh ieu. Atuh jadilah. Geus loba nanya. Kan ti tadi ku abi abah ditangguhan arek belanja naon? Terus tuh rek belanja naon ge? Kan pembeli adalah raja. Capek Gusti. Coba aing hayang rokok sumsa sabatang, tapi ujung bungkusna. Kieu bah. Kahiji rokok sumsa itu teh bisa dieteng. Kadua lamun jeung bungkusna rugi padagang bah. Atuh ngaranna ge dagang aya untung rugi ceng dia mah. Aduh aing mah Gusti. Teu bisa bah, teu bisa. Laju rokonan bae nu bisa dieteng. Rokok Supra. Nya Gus, Supra bae sabatang. Ieu. Atuh pan make plastik es. Abah meuli rokok nang sabatang. Mun rokok nu di dieu bungkusan mantak BS bah. Hei, hoge ari kitu mah. Bah, can mayar. Hutang heula.